Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panjajar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing kasehatan ka urang sadaya janten urang tiasa kempel dina ieu acara. Sholawat sareng salam mugi didugikeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Ita Sirahayu sim kuring menangkeun pancen janten panumbut catur dina sawala ieu. Sim kuring hatur nuhun ka para pangjejer sareng pamilon sadaya anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngajaga kasehatan diri. Hayu urang buka ieu acara ku ucapan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjajar sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, dina sawalah ieu anu bade ngadugikeun materi nyaeta Ibu Ina Diani salaku pakar kasehatan. Ka Ibu Ina dihaturanan kanggo ngabahas tentang pentingna ngajaga kasehatan diri. Hatur nuhun ka Ibu Ina anu atos masihan materi anu sae pisan janten urang sadaya terang ngeunaan materi sareng cara ngajaga kasehatan diri. Acara ieu dilajengkeun kana tanya jawab bilih aya pamilon anu teu acan ngartos mangga ditaroskeun. Sateu acan hal anu kudu diperhatikeun kanggo pamilon anu bade tumaros nyaeta sebutkeun nami sareng ti mana asalna. Hatur nuhun ka Sinta anu parantos ngadugikeun patarosan kirang langkung ngeunaan kabiasaan anu matak awak urang jadi rusak. Sumangga ka Ibu Ina kanggo masihan jawabana. Hatur nuhun ka Ibu Ina anu parantos ngawaler patarosan ti Neng Sinta. Alhamdulillah kagiatan sawala dina dinten ayeuna atos rengse. Hayu urang tutup acara ieu ku ucapan hamdalah. Mugi-mugi anu didugikeun mangpaat kanggo urang sadaya. Hapunten bilih aya kakurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.